Allahu 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 Allah Allahu Allahu Anjeunna nukil tina kitab anu sanes anahu yaqdimu murabbuna fi akhir zaman. Di akhir zaman ya urang paminten ayeuna di akhir zaman tos teu aya murabi ya. Tos teu aya murabi ai murabi teh anu mimpin urang tepikeun ka urang usul ka Gusti Allah, nepi ka Gusti Allah. Tos teu aya cenah Ibu. Maka wayasiru ma yusilu ilallahi ta'ala, jadi perkara anu mata nganepikeun ka Allah ta'ala teh as-sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi manaman wayak dotan rek bari bobo rek bari bentak. Malah Ibu punten cobi diperhatoskeun amal urang pasti sok kabagi dua, mun teu ditarima pasti ditolak, upami teu ditolak nya ditarima. Punten teu aya nu pastinya dina amal. Ibu sholat mungkin diterima, mungkin ditolak. Para bapak sedekah mungkin diterima, mungkin ditolak. Jadi urang teh ibadah seueur tapi masih keneh kemungkinan ngan saukur roja we urang teh. Mudah-mudahan amal urang ditarima ditampi. Tapi aya Ibu, aya amal anu saur kaul ulama dipasti ditarima. Sakali deui aya amal anu saur kaul ulama pasti ditarima. Mana wa anna jami'al a'mali saestuna sakabeh amal minha al maqbulu aya sapalihna nu ditampi wa minha al mardudu sapalihna aya nu ditolak. Ila sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali amal ibadah sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha maka saestuna sholawat ka Kangjeng Nabi eta mah maktuun dipasti bil qabuli kalawan ditarima. Jadi amal ibadah anu pasti ditarima teh naon cenah Ibu? Maca sholawat. Maca sholawat ka Kangjeng